yang tapi lagi pana bodas kecil mata kucing dibuat sakit jakal kesini lamun ku urang diampun kitu seteh pengerang lamun jangan bukti pengerti sumber nyembuang sapakaran positif apa kepala kayun kumpat itu yayasan hiji apa kepala hiji adunya cak sering kelas ya ngambil alam marcapat ya cak sering ngeras daya alih-alih anaki jimat awaki hirup hurip ngajari diri anjeun sorangan rasa paniksa amarah hidup anu ngabalukankeun kaduhung teu mangituntun kasih geulis piburuk ti bapa apatah hati bapa jalma hirup kudu handap asor kepada manusia kasih gelis jaga riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup jaga kasih panon dina nempo ceuli dina didegianan letah dina ucapanana lengkah dina leungeun dina cacabakanana suku dina lalampahanan pomat jaga riksa lengkap paripola tina hal rumah akrah kalangan batu lekasih bangsa ayeuna niti wanci lestari ningali mangsa utang 3 tahun hidup di dia dirorok diadik dididik ku bapak ku dewan guru sadaya kasih gelis Bapak biasa dipemikir Bapak biasa menggalang keilmuan sempurna bukan hidup mensaukur Bapak bisa ngedoakeun berang hidup sadayana kelas salapan aranjeun kabeh geus dianti omak jalan di daguan paneka zaman jalan kehidupan aranjeun masih panjang jalan kehidupan aranjeun masih jauh tempuh ku ilmu pangaruh kasih gelis Bapak Ibu guru wajib wari abdi ngukur dasar celakeun cimata apa lamun mah ngukur tina jauhna waktu anu kapungkur 3 tahun dina mangsa abdi diserenkeun ku ibu nama abdi ka ieu sakola apa abdi geus pasti kajengkelkeun ngariweuhkeun Bapak Ibu anu kali pinuh ku kasabaran abdi ngadidik deui abdi sadayana abdi ngan ngukur jasa ngadoakeun Pak sadayana dewan guru sing diberkahkeun ku Allah disihatkeun dijebarkeun rezeki sarta ilmu dapat dina salagi 3 tahun ibu rama abdi teu lengok teu depok ka ieu sakola hampura apa kasih
Beral didoakeun tiris ku Bapa. Pangdoa Bapa Dewan Guru sadayana ikhlas ridho lillahi ta'ala kasih. Tos Pak. Hapunten Ibu Pak, samudaya kalpatan kakirangan kagantungan abdi dina wanci kiwari. Tika pungkur abdi toleh nyusahkeun Ibu kaliya Bapak. Diri abdi ngajengkelkeun. Ketua Komite MI Pak Sepuh ngiringan mangga dibali ditu nyambung. Hapunten Pak, dibarengan kula dua lengkah sarta hiasna napas anu ngageuri dina ati sanombari yen kiwari bakal paturai tineng sareng ibu sareng bapak, bakal paturai tineng sareng ade-ade abdi kelas 7 kelas 6. Gelikna salasun dina wanci enjing-enjing juntrengna sora kacapi nu barengan sora dawaya dina ati sanubari abdi. Pak, Ibu, abdi salaku Ibu Ramana ti murang kali anu kantos nitipkeun dina 3 tahun kapungkur abdi ka ieu sakola. Rumaos abdi teu lengok teu nepong ka sakola. Pak, hatur nuhun sarta abdi ngahaturkeun rebunuh laksakti kabingah kana kasayan Ibu kali Bapak sadaya parantos ngatikna didik putra putri abdi, sehingga putra putri abdi janten jalmi anu darewasa, putra putri abdi janten jalmi anu manfaat. Mudah-mudahan singa janten jalmi anu soleh-solehah manfaat pikeun sabangsa agama kategorina. Alhamdulillahirabbil alamin.